Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep ngalangkungan channel Nacep Tilu JS. Dina danget ieu pribados bade mangdongingkeun dina jejer carios si Sebrut jeung si Sega. Karya Aan Merdeka Permana. Taya teh mangrupi jidongeng atanapi lalakon nyaritakeun kajadian tahun 1870-an ya. Dina zaman harita mah acara ngadu bagong teh di pelumuran jadi hiburan anu dipikaresep. Sabab ari baheula mah teu pati loba nya hiburan. Kumaha cenah caritana ieu teh enggak urang pedak. Nya sate acan di pedar, sate acan dipangdongengkeun pribados ge bade ngaturkeun ribu nuhun ka pangalihsanaan Merdeka Permana. Karyana bade didongengkeun nya pribados ge hendak widina sejak mangdongengkeun gitu. Mudah-mudah pribados tiasa mangdongengkeunana ieu karya nu sakieu sae na ieu pribados ngaos sakedik tadi jol kataji ku caritana. Oge pribados teh teu hilap nyuhunkeun bantosanana ka para wargi pikeun dibantos di subscribe, di like, di komen sareng di share. Supados teh nyang kolong teuing kana waktos mangait kana wajib. Beral bae urang gerak-gerak kawitan. Ieu dongeng anu jejer si Sebrut jeung si Sega. Wilujeng ngadangukeun. Balik ti sakola. Jang maman harita teu langsung ka imah, manehna mah kalah muru tegalan di tengah kebon awi pasirahana. Biasana mah sok dipake main bal atawa ucing-ucingan. Ngan dina 3 bulan ieu mah geus teu bisa. Tegalna teh ayeuna mah dikulibeng ku pipinding. Ayeuna mah kalah diparake tempat ngadu bagong. Mu hayang lalajo ngadu bagong kudu mayar kudu meuli karcis. Sabulan kituna teh dihayakeun saban poe Minggu. Bapak Lurah mere idin sabab tina hasil ngajual karcis ka pihak desa aya persenan. Wilayah RW tempat lumangsungna acara oge sarua harita teh marinang persenan. Saur Palura sabenerana lain persenan tina ladang karcis wungkul nu diarah teh, tapi oge masyarakat boga jasa dina ngabasmi bagong anu harita ku patani mah dianggap hama. Bagong teh jolna ti leuweung ceuk Mang Oni. Bagong kurangeun hakaneun di leuweungna, balukarna sok ngarajah kebon jago, kebon kacang atawa naon bae sarupaning tatanen pelak patani. Sakapeung ngaranjak di lemburan malah asup ka dapur neang hakan. Samemehna mah mun aya bagong jarah datang ti leuweung nu aya di lamping gunung, ku masyarakat sok dikarepuk tapi kapaeh beh dieu mah diala diara hirupna. Geus kitu tuluy diaradukeun jeung anjing. Bagong hiji dikepung ku welas-welas anjing. Biasana bagong anu eleh, tapi sok aya anjing anu palastra oge tawa sakurang-kurangna mah atuh tatuparna disuruduk ku sihung bagong anu harita sihungna teh sakitu rangeteng. Wih, rame pisan lamun bagong hiji geus direweg ku sabubuhan anjing teh. Ceuk Mang Kemet, manehna boga anjing aya kana genepna, kabeh dilatih sinamoro bagong ka mumunggang gunung. Anjing anu iceus bisa meruhkeun bagong mun dijual hargana teh atuh tangtu mahal.
Mang Kemet bageus sababaraha kali ngurus jeung ngalatih anjing teh. Biasana sok neangan anjing nu anyar, lamun anjing bogana paeh disuruduk bagong bayangan. "Eueuh kakarunya ih," ceuk Jang Maman. "Eta mah resiko perjuangan atuh Jang. Mun teu meunang pasti eleh," tembal Mang Kemet. "Tetep we karunya sato teu puguh-puguh diadu-adu," ceuk Jang Maman deui. "Har, pan kolot ujang ge sarua sok ngukut anjing. Nupang jagona teh apanan si Segag anu bapa ujang mah," ceuk Mang Kemet. Asa diingetan jigah kitu, atuh Jang Maman tugeuna. Eta teh kusabab teu satuju anjingna kanu jadi kameumeut diadukeun jeung Bagong. Ari dina bulan kamari ti leuweung masyarakat geus bisa nyangkalak Bagong bayangan, nya badag, nya jangkung awakna. Galakna atuh kaliwat saking. Jero sababaraha kali acara ngadu, poe ieu geus loba anjing nu ngababatang ku sihung si Sebrut. Lamun teu paeh harita keneh, nya paehna teh atuh isukna kusabab tatu parana diubaran ge geus teu bisa. "Si Sebrut mah Bagong bayangan euy. Geus 3 kali diadukeun eta teu kungsi eleh. Kudu neangan anjing nu gagah jigana mah euy," ceuk Juju batur sasamana. Apana Juju sok mawa anjingna ka pakalangan. Manehna boga anjing teh 3. Hiji palastra disuluduk ku si Sebrut, harita disuluduk di pakalangan, ayeuna mah kari si Kiplik jeung si Jurig. Mang Kemet ge ayeuna mah ngan boga hiji katelahna si Rawi. Ceuk nu nyarita, anjing bogana bapana Jang Maman anu gagah rosa teh cenah bakal diadukeun dina poe Minggu marengan si Kiplik, si Jurig jeung si Rawi. Poe ieu Jang Maman datang ke tempat ngadu Bagong, maksudna hayang mireungeuh Bagong bayangan nu dibere ngaran si Sebrut teh. Basa mariksa ka kandangna, nya we si Sebrut teh Bagong bayangan. Sakitu keur aya dina karangkeng beusi, gawena susuluduk jeung teteungar, atuh irungna rada getihan, da meureun haban susuluduk bae. Malah suku kenca nama kabireungeuh, eta teh aya tatu teuing tatu pedah naon. "Bawa urut digegel anjing basa tarung mangkuk nanya, atawa bawa tatu dipergasa kitu ku anu moro samemeh dibawa ka dieu?" ceuk Maman harita nanya. Si Sebrut teh jangkung badag, panonna bolotot semu beureum, beda jeung Bagong dina umumna anu petet waranana semu hideung. Cigana si Sebrut teh ambek hayang leupas, manehna boseun saban waktu kudu diadu ngalayan sabubuhan anjing nu ngepung. "Kade man, tong deukeut teuing," ceuk Juju. Jang Maman mundur rada ngajauhan. "Bejana si Segag gedeg diadukeun jeung si Sebrut cenah man?" "Teuing atuh uing mah da teu satuju," tembal Jang Maman bari neuteuk sagala paripolah si Sebrut anu gaweana teh ngan sesebrut we jeung dengaran kanang beusi. "Ih naha teu satuju man? Sieun si Segag eleh euy, terus paeh," tembal Jang Maman. "Poe si Segag mah meunang man. Mun meunang pan uing teh bunga atuh itung-itung mang maleskeun pati, sabab si belang anjing kameumeut kuring teh pan palastrana ku si Sebrut," ceuk Juju semu sedih. Disebut si belang teh sabab buluna belang. "Nya uing mah aduh sedih man euy. Kaditu ka dieu teh si belang masok satia nuturkeun. Ari ayeuna geus eueuh di kieuna," ceuk Juju harita ngalimba.
Meureun uing ge sedih lamun si segagi eleh teh ju euy. Omong Jang Maman bari neuteuk Bagong anu ngaranna si Sebrut teh. Tapi anjing maneh mah euy man bakal menang jika nama euy. Mun menang atuh hargana ge pasti bakal mahal man. Ceuk Mang Jumena geus loba cenah anu tarohna. Lolobana teh ngamenangkeun si Segag. Anjing maneh teh ningan. Omong Juju bari poho kana kasedihna. Toing uing mah da keukeuh teu satuju euy. Nah, teu satuju. Ceuk Ustad Pakih, tarohan teh haram hukumna, ngadu-ngadu satoge sarua haram. Ceuk Jang Maman, diomongan kitu, Juju ukur ngarenghap, teuing naon maksudna. Tapi da kumaha tuh euy? Geus usumna ayeuna mah ngadu-ngadu sato teh. Geuning di Garut mah sohor ngadu domba. Omong Juju, Malah urang ge ari usum ngadu jangkrik mah nya miluan geuning ngadu. Omong Juju, Jang Maman ngaluk da rumasa, malah ayeuna giliran Jang Maman anu ngarenghap teh. Ngan meujeuh namun Bagong ditewak terus diadukeun teh. Bagong mah pan sato anu sok ngarugikeun patani man euy disebutna oge pan cenah hama. Ceuk Juju harita nuluykeun omonganana. Ngan ari saur Pak Guru Sumarna mah euy sato nu kumaha bae oge alusna mah cenah mun geus ditewak teh dilepaskeun deui ka tempatna. Saur Pak Guru Sumarna mah dikembalikan ke habitatnya cenah. Omong Jang Maman, sabot kitu torojol Mang Ondi, sarua papada boga anjing anu rek diadukeun jeung si Sebrut. Teu kaharti kumang ngalepaskeun saroja rasina balik deui ka tempatna. Sabab bandi leuweung da ge geus beak kakanu Jang. Nya atuh antukna kena teh tungtungna mah balik deui ngarajah kebon. Ceuk Mang Ondi harita dendam ka Bagong sabab geus sababaraha kali kebon jagongna dirajah ku Bagong. Nya mangge sok lokun Bandung anu nyarita pecinta lingkungan mah nyaah ka sato leuweung teh. Amun aya mau ngarajah kandang domba ulah dipaehan cenah kudu dipulangkeun deui kana habitatna. Ka leuweung tapi ban balik deui ngarajah lemur da di leuweungna uhakanun euy. Ceuk Mang Ondi nyarita sakali deui naon pangna sato saperti Bagong kudu diberantas. Rek digegel anjing, rek ditandasa ku anu moro. Uing mah asa watir euy. Uing mah nyipta-nyipta si Sebrut teh ninggalkeun anak-anakna anu leutik keneh. Boa barongkeakan anu nungguan kolotna teu datang bae. Ceuk Jang Maman ka Juju basa Mang Odi geus ngaleos. Jauh teuing maneh mah ngalamun teh Maman. Ceuk Juju nyeleukeuteuh nyeung seurikeun Jang Maman. Sabot kitu si Sebrut leumpang ngadeuketan rangkeng jiga rek ngadeuketan Juju. Ari anu dideuketan harita bingbrit ngajauhan ayeuna giliran Jang Maman anu seurik akei-akeian. Naon maneh yang sarikeun ada maneh ge pasti lumpat atuh dideuketan ku si Sebrut mah. Ceuk Juju meneleng amal. Ceuk maneh si Sebrut teh galak mun keur ambek. Tah ayeuna keur teu ambek jadi teu kudu sieun. Omong Jang Maman, Juju unggeuh nganyakeun geus kitu manehna lalaunan ngadeuketan kandang deui. Nya we si Sebrut teh keur hade-hate manehna teu tutubruk kajaba ngaletakan kandang jigah neangan hakanun atawa jigah hayang dibere ka hakana. Karunya nya jigah lapareun euy. Ceuk Jang Maman, Anyangan bae deh. Bongan manehna atuh sok jahat.
Kumaha jahatna? Har, pan tadi cek Mang Oni geuning sok ngarajah kebon cenah. Yang nyana kitu bulan kamari pan kebon jagong nu Bapak Uing tah bersih teh disesakeun pisan. Aya kita nu nyesa amaya cakan. Naon amaya cakan teh? Cak-cakan di dieu eta teu kapuluk. Cek Juju. Tapi cek Jang Maman eueuh sato anu jahat kaasup sato maung anu sok ngarekeb doma. Maraneh nama nyieun polah kitu teh kusabab hayang mertahankeun hirupna, Ju. Sangkan ulah kalaparan. Cek Jang Maman. Paingan atuh bulan kamari indung maneh teu ameknya. Pas beasna teh geuning karungna di gegelan ku beurit. Cek Juju harita seuri, Jang Maman mau kur mesem. Balik Cek Jang Maman. Maneh mah meuni babarian, Maman. Da teu amek, pamanggih maneh mah bener, Ju. Temal Jang Maman bari seuri. Harita dua budak teh cing laleos. Jang Maman jeung Juju akhirna papisah di jalan anu ngolecet. Jang Maman mah ka kenca, Juju ka katu. Harita samemeh papisah, Juju sakali deui nanya nate sing horeng waktosna seep. Caga tuh urang dugi ka dieu heula ieu dongeng si Sabrut jeung si Segag. Kumaha teu cenah katerasanana ke urang teraskeun sanes waktosnya supados aya notifikasi ka wargi-wargi anu nganti dongeng si Sabrut sareng si Segag di subscribe sareng dinyalakeun atuh notifikasi nanya janten terasan si Segag teh aya notifikasi. Tina samudaya kaluputan kalepatan miwah kakiranganana pribados neda agung cukup lumur neda jemar panghampuran. Hapunten sakale deui hapunten. Sakitu bae nu kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.